kawas sora macib jatah cek Martasim katisna launan bari cengkat tuluy nangtung moro panto hareup. Martasim pohara ruwaseunana barang muka panto nenyo jelema rajegna rangtung hareupeun imahna. Panghareupna Mas Jibya ngabedega mulak cangkeng. Tukangeunana nangtung ngagredes Satya, Tanu, Adi, Soma jeung Sastra oge teu tinggalin. Kening Mas Jibya cek Martasim ngabageakeun bari hatena mah ratuk tepuguh. Enya Pung, jawab Mas Jibya. Geus datang alo teh Pung. Cingan, kami hayang panggih jiga kumaha alo empung teh. Teg, kana hate Martasim kekecapan Mas Jibya nimbulkeun karisi jeung kapaur ngeunaan diri alona. Anu batan sakitu, anu eueuh kahayang, anu teu tuah teu dosa, anu jang diangkir ku manehna. Aripek ayeuna diontrog ku Mas Jibya. Boa teuing rek dikumaha-kumaha ku Mas Jibya. Martasim meh samar pola teu pogoh caba. Tapi geretes hate manehna da kudu kumaha deui da kawas lain kolot bae. Kan tenan, mangga lingeh, mangga lebet, jawab Martasim rada ngaderegdeg. Sup Mas Jibya asup ka jero dituturkeun kulimaan. Ari tisna barang ngadenge ti Martasim yen nu punten teh sora Mas Jibya geuwat bae menahkeun kacapi ka hareupeunana tuluy nyurupkeun sora kawatna lalaunan. Barang sup oge Mas Jibya jeung sabaturna asup ka jero kutisna teu dipalire. Jongjon bae manehna mah tungkul memener kawat jeung pupurusna. Malah barang Mas Jibya ngeteyep lalaunan ngadeuketan tisna, jentreng teh kawat kacapi diparel ti handap ka luhur sorana tarik panjang marele. Atuh Mas Jibya anu pikiranna pinuh deui, pinuh dieusi laporan Satya tina hal pestol teh ngarejag reuwas. Gek bae diuk dina amparan jauh ti hareupeun tisna. Nu sejena pon kitu deui gukek dariuk sakurilingeun Mas Jibya. Tisna jongjon bae tungkul bari ngulinkeun ramo leungeunna luhureun kawat kacapi tabah pisan.